Subuh-subuhna opsi di masjid lajeng pangaosan teras jajan. Subuh kene ieu teh carang cangtihang kene tu abi teh bade opsi ayeuna teh bagian opsi di masjid jarang madrosa. Margi dinten ayeuna teh dinten Senin bade dianggo pangaosan. Jujur dinten Senin bagian opsi teh meuni asa diunag-unag naon kitu nya mana murang kali sakola ieu teh acan siap-siap. Neme nyolokeun sangu we neme teh. Teu acan ngadamel rencang nama ieu teh. Keuna ieu teh pamit teu kabujeng ngadamel rencang mah bade meser rencang we di Januti engke teh. Sakantenan angkat sakola engke teh sakantenan sarapan di sekolah. Di bumi mah ieu teh mani paburisat kene da teu acana naon. Tapi keunenya ada di masjid mah atuh sasasi sakali geura di bumi mah unggal dinten oge sok diberesan disapukeun di masjid mah kan henteu. Brai siang teh tu beres we nya ayeuna mah hayu urang uih. Singkat cerita tu atos dugi deui we ngajajab ka sakola. Atos beres ngajajab mah ayeuna mah hayu urang ka pangaosan heula. Di lebet teh tu aya nu icalan abi meser cabe sareng tomat tuh. Ieu mamah Ido meser cabe tomat sareng obat kuat alias leunca. Hayu ayeuna mah urang ngaos heula ieu teh ngaos teh bagian Pak Iis, ngaos tajwid. Beres ngaos mah ayeuna hayu ayeuna mah urang ngajemput heula umat tuh. Ieu teh ditos di Januti deui we abi teh tuh mani panas. Gusti mani harengheng ieu teh tuh. Hayu ayeuna mah urang meser nu seger-seger urang meser heula es teler tuh sakieuna teh ieu teh Rp3.000 saja. Lanjut ayeuna mah hayu urang meser buah-buahan tuh naura mah hoyong jeruk saurna. Atos meser buah-buahan mah hayu ayeuna mah urang jajan heula seblak ka seblak asaan biasa. Abi pesenna mie set ieu teh nganggo toge anu atah geuningan janten enak kriuk-kriuk togena teh kitu. Aya nu sok seneng toge atah oge teu bes tuh naura oge kot nyomotan togena we ieu teh sakitu lada.